saur Rasul ieu hiji dalil anu nyaritakeun doraka beurang bea kabeh. Awas ge kudu katalang mah ulah nunutan sia mah si mah udah gagah ulah nunutan teu ngaji teu nyampan sagala kapan nih bae nunutan ieu mah mun anjing leutik Betul lagi baletik, ini kedua. Next. Iya masyarakat udah gagal paham. Loba hal-hal di masyarakat anu punten tapi punten ka para ustaz, ka para kiai, kadang salah ngahartian keterangan hadis. Dumeh dina hadis aya kieu sing saha jalma. Punten di imahna mukut anjing cenah. Sing saja laman nungkut anjing maka imahna moal didatangan ku malaikat rahmat gitu eta teh keterangan hadis teh. Bari teh ditingali asrarul labdi punten. Kira kieu aslina mah dalukeun ieu. Aslina hukum ieu. Insyaallah ka panggih kusin kieu. Sayyidina Hasan bin Husain apa? Saha teh? Putu Nabi. Ya Abul Qasimi ya Abul Zahra'i ya jadal nah eta Hasan bin Husain ieu Hasan bin Husain teh dialih punten barakat lompatan barakat punten ari gogokan sampai kan marah teh dari martabak ke gogok mah nya atau di bareng terus nutur kicik na teh nutur ka Hasan bin Husain dan Gusti Nabi bade bumi kira bukan ieu si kicik teh punten eta Sayyidina Hasan bin Husain lompat ka bumi si kicik nuturkeun suka kolong imah kana golodog darepa we punten ari Jibril aya di ditu kitu mitina mah teh Jibril aya di ditu. Nah kita Jibril teh teu daekeun we asupan geus janjian jeung kami saur Rasul asup wae Sayyidina Hasan bin Husain geus ukukeun tuanna leuteun buka kamar kana berentak we lompat si kicik nuturkeun lompat ka ditu nembe Jibril lebet ka bumi kitu aslina teh Jibril nah kita tadi teu asup ka jero imah gamparan Rasul Allah hapunten kami teu asup teh tadi aya anak gogo dina golodog timbul we keterangan sing saha jalma nu ngukut gogo fi baitihi di jero imahna apa di jero imahna seperti ngukut gogo kaum kafir Yahudi atau Nasrani maka malaikat rahmat malaikat datang mamanit nyeun kana gogo disimpen di lowong naon tugasna nungguan hayam nungguan kebon dan nitah ka ajengan eueuh nu daekeun nitah ka khotib nitah ka papan serta itu sakuman da di leuweung si gogo teh dituna di kebon kitu nyarekan ka mamandi para kiai pajar teh kiai teu boga hormat kiai ngerakeun nah maka jeung ngukut anjing ada teu masalah ngukut anjing mah nu ulah mah ngukut anjing di jero mata anjing di damel Allah teh keur kamanfaatan manusia da eueuh dalil nah hiji oge nu nyaritakeun ngukut anjing haram mata ngukut nya punten di gogoku anjing gede nu satu di jiwa gue eta teh si dosa mah gitu narah beus dongeng eta jadi eta mah ulah lepat di si aya punten boro-boro di leuweung di rumah ngukut gogo ge anjing liar di buruan eueuh masalah ai malaikat rahmat mah ngan kade lain nitah ngukut gogo lain ieu mah ngajarkeun satahap naik kelas ulah sok nyieun kesimpulan salah terus gitu jelas di gogo anjing gede anu gogo nah kan jadi budak kabeh itu seperti Ramadan teh artinya teh dulu bakar hangus
tapi nerangkeun Ramadan dulu. Nah, bisa bercantan. Iya mama ngamustak di mana lapatnya? Bisi pajak mama andin bohong. Eta teh lain buatan Pak Ustaz Yahya, lain buatan Pulan Cekang. Eta ngan Aden lain buatan Mang Aden, lain buatan para kiai. Eta teh dawuh Rasul mirehi bulan Ramadan teh bulan sakabeh dihanguskeun, diduruk, dibakar. Kelang macamnya mungkin teh. Nah, sinu salarasna dibakar teh kitu benernya. Beres gitu. Datang we hadis anu nyaritakeun yen bulan Ramadan teh sakabeh doraka beurang teh, sakabeh doraka beurang teh kieu maksudna. Sakabeh doraka nu dipigawe waktu beurang baheula di tanggal 1 Syawal nepi ka tanggal 1 Ramadan ayeuna bea kabeh dihampura diduruk kabeh ku berkah bulan Ramadan. Itu larinan kami demi Anggus Kang Artos dugikan amin bakal lama kasih dugikan ilah Artos sakabeh doraka nu dipigawe berang bahkan doraka peti maksiat nu dipigawe berang maksiat nu dipigawe peti tiraha di tanggal hiji sabal pareto nepi ka iraha nepi ka hiji Ramadan enjing doraka eta kabeh diduruk hangus bea kabeh ku hadirna bulan Ramadan mulai nyamuk mama ari eta bahasa duruk cek bapak polisi atawa cek bapak babinsa lain cek bapak kiai lain saur Rasul ieu hiji dalil anu nyaritakeun doraka beurang bea kabeh. Awas ge kudu kakalang mah ulah nunutan sia mah hei si mah udah gagah ulah nunutan teu ngaji kitu teu nyampan segala kapan nih bae nunutan awas paling mereka handphone nunutan pangnyalakeun cai saemere kage nyeblok waktu untung ieu lain Jumaah lamun ada Jumaah lamun hadirin Jumaah peserta Jumaah anu jadi syarat ada Jumaah 40 mukimin asliin balikin aklin mutalkinin 40 heukeur khutbah aya nu hees kaos si mama nabi tekor lenyap tuh ada khatib berkhutbah ayuhal hadirin rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun lenyap sia bisa gugur sia Jumatan gara-gara aya nu heres ada Jumaah 40 leuwih ngan untuk ilain Jumaahan mak eta mah mama sanes bobo nalepan ngaji mama keur meuni kieu khusyuk oh paingan pabanser imam mah sok loba nu khusyuk kadang sia khusyuk lah dan khusyuk ini molor terus kan tahu kan si boleh dikerak gitu ada tadi mama cenah ke bapak-bapak di ibu cilek sareng kayak ngaji ku mama ieu hade ulah biadab sia tadi ngaji di Cikeuyeuk cenah kosong heuh cenah sawareh teu arimit heuh sawareh cenah teu arimit dan cenah rek aya mama entong hipus ya mah Haji Agus nyarekan ka aing saat tadi nu ngawasna gimana? Kita Tanjung Sari ngebahas naon nya kitu teh hari mama ieu keur ngabahas naon keur ngabahas Ramadan teh bulan atuh Ramadan bulan dudurukan kopi nyaona teh bulan dudurukan dengan bahasa sederhana
dudurukan. Nah, saya terminologi bahasa jadi ibu-ibu hayang. Jadi ibu-ibu mah pakoti kudu dikemas dengan sedemikian hingga dengan kalimat termudah. Disebutkan bulan Ramadan maka wajan fa'lan. Nah, fa'lan enggak ngerti tapi duduk. Oh, terakhir. Guys, tahu kan? Bang bahasa lah sebelah. Kita lencangkan ini itu. Saya sudah lencangkan tentang mobil ya. Yang cincin ada 250 juta itu. Cincin aja nggak mahal lagi cincin Mang Ade. Mang Ade itu tercakain tutung. Tinggal di ubi terus hati paling tutung paling buruk. Tenang bening. Mending apa sih lu cakalah itu. Bawa kayak kamu enggak. Bejakeun eta warisan di momen ini. Bejakeun seperangkara hadatul kalim bulu. Damukeun hadis ieu. Ieu hadis anu nyaritakeun badak torikut. Hei, bogar, panganangan ngobrol. Ieu hadis nyaritakeun jadi kalimat duruk, kalimat bakar hangus teh lain saur Pak Khotib, lain saur Mamandi, lain saur Pak Ustaz Yaya, tapi saur Rasulullah man soma sok coba apa artinya? Man soma Ramadana sok coba imana wahtisaban gupirolahu mata qaddama min dambihi. Dalil naon eta teh? Dalil dudurukan. Dalil dudurukan sakabeh doraka berang nu dipigawe di Syawal tahun itu nepikeun ka Ramadan tahun ayeuna hangus terbakar kabeh. Man soma Ramadana barang sing siapa? Sing sopo wong sudah. Sing saha jalma anu puasa. Man soma Ramadana dina bulan Ramadan. Temen orang. Cing aing keur temen orang handphone budak kayak gitu kan. Kecuali cileun budak handphone yang sengaus. Jadi isinya akan cerimonia bulan ini telah handphone. Tinggal lihat. Waktu itu ngaos mending saya kasep soleh sepertinya handphonenya ibu kamu kerja teh eta ngorek handphone pagawean sapoe lamun 24 jam dina sapoe pababinsa eta lamun sapoe 2 jam atau sajam we sapoe ngorek handphone lamun dipake mid time kuningan mid time langsung dia ngerti maksud mid time teh khusus waktu untuk bersua sesuatuan jeung Allah. Punten lamun dipake sesuatuan jeung Allah dipake maca kalamullah Al-Qur'an sajam ngorek handphone unggal poe eta sabulan bisa hatam Quran 3 kali. 3 kali teh. Da sajuz teh sabaraha 20 menitnya. Berarti mah bisa jam sabaraha wong sulan. Ustaz? 3 nya. 3 juz. Dilucut sapoe kalikeun sabulan 80 juz 3 kali hataman hanjakal urang teh bodoh kala hayang keneh ngalakukeun perkara mubadir bohong sia cinta ka Allah bohong sia cinta ka Rasul pantes ya hirup teh diogoh ku Allah teh sia ngaku nafsu wae marek bae handphone sia gawe tengah cot deui naon tadi mau itu bukan duit dibayar di imam teh cot warga paulah teh cot bener ada tuh itu mau dengan cot uceo mau kan kalau kasep sayang mau kan bener 1 jam kitab
Empon harus satu lamun sabulan sajam sapoe sabulan itu bisa baca Quran 3 kali hatam. Ibu kan terus tiap sasi hatam bulan si ai hatam handphone apa leta geus YouTubean kamari kilama gablek mau di masjid itu gini Al-Jabar Jarogen kadon yang tiktokan di masjid Al-Jabar tegak daerah boga handphone itu menjadi kebanggaan cik ngenteng iya awas ya lamun sakali-kali dari geus dibejaan kemarin saja sarwajin tidur juz maca Quran ibu sabulan ketamat sakali-kali acan punten tongonan deui nu kieu patut teu hayang aing diwadangku ibu-ibu tuh karena bohong cenah cinta ka Allah cinta ka Rasul mana sia buktina dempling sianya dan terus masa kemana kadina dibekerja sama tukang bohong nah si ibu kieu cik siang orang handphone gartos man soma Ramadana imanan sing sahajal manuk puasa di bulan Ramadan namulah imanan didasari atas keyakinan tahu kan iman karena Allah dengarkan saudara-saudaraku sekalian ai karena Allah teh lain karena ganjaran ai karena Allah teh lain karena surga udah sanes babin ketimas sanes ai karena Allah teh karena Allah ikhlas lillahi ta'ala ikhlas mah lain karena Allah teh hayang ganjaran hayang surga Bang Ribut baru gak rempe Bang Ribut sayang awas kurang keterbius kadang buku keterangan bari terkumplit anu nerangkeun teu dugi anu ngupingkeun deui anjing kita ibu sanes nenena ibu beok deui wae aing ieu ilmu psikologi sok aya murang kali ibuna bade kajaban gini udah mama umi masuk menang gitu akibatnya eta teh akibat tindakan tidak tepat inu ngurus anak awas tadi ada Cecewati malah ini Cecewati di negara Indonesia apa Cecewati malah ibu-ibu tonggarto teuing ka pangajian mending ge urus anak lamun ibu garto teuing ka pangajian anak disikat kalang salah bandeng Cewati lain Cewati iring nyawa ibu kena kata biasa suka ribui Cewati Jakarta Cewati Jakarta kayak gitu ibu-ibu saya tidak mengerti mengapa ibu-ibu ngurus pengajian saja sementara anak tidak diurus cek saha apa anak si ibu eta mah ditempa ustaz ditempa kiai di pasantrenkeun ieu tawa kan ningali teuing sa Indonesia anak ece mending ge urus eta umuan anak Cewati umuan pandaran teh kitu ada itu ngomongkeun politik dengan politik faktual mama sih ditewak baru kayak bapak polisi aing ngomong sok wae aing udah salah Cewati Jakarta ibu-ibu uruslah anak saya yakin akan memberikan aturan ya bahwa ibu-ibu jangan terus pengajian iya tingali anak Cewati Jakarta datang ke pesantren yang seri maden datang ke pesantren ini anak bu alhamdulillah sudah 30 juz bu pinter ya berarti tinggal 10 juz lagi ya anak Cewati Jakarta anu bodoh tak tarang ngaji disangkana Quran 40 juz kapangi cek aing anak tarang ngaji mah paingan anak mah belet dari
indung nyare karena pangan anak-anak teh sarua. Indonesia ini akan susah maju kalau yang dibicarakan agama. Buah-buah aja lah kata agama. Jadi itu ngomong lagi daerah ayah. Datuk ngomong di tewak. Tah tukang handphone tewak mau pakai saya lah handphone teh. Aing lu di tewak. Dah ayah dan geus dileungeun ibu-ibu masing-masing sadayana. Tetemina beberapa pekan di kurang batu kita. Halo, tes. Oh, setting. Kira-kira enggak setting. Suara tengah. Oh, tes. Oh, gas. Cekap. Tes. Kalau ke geus ngomongkeun cuati enak urang ngomongkeun ceuing aja imah Cirebon nya. Aya antep sieun eta mah lah tong didenge. Da geuning pada bukti nama punten. Anak manehna nu belet mah lain anak urang laras gitu. Da urang sibuk ka pangajian teh geus sian diri ngarah urang taat ka Allah. Balikeun ku ibu mata kami ngadeuketan wae Allah ngarah kami moal bisa patuh taat ka pamarentah lamun kami teu taat ka Gusti. Bedakeun ka sia eta cek aing. Bedakeun ka sia eta cek aing. Nih, bedakeun cek sahabat teh cek. Atuh cek aing. Dah urang bisa taat kanu jadai salaki, bisa taat kanu jadi pamarentah, bisa taat kana ajaran Rasul. Lamun urang taat ka Gusti, laras gitu. Ai urang bisa ajaran taat gitu, baca gitu. Nya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Apa eta taat ka Allah, taat ka Rasul, patuh ka pamarentah urang bisa patuh ka pamarentah teh. Lamun urang taat ka Allah, taat ka Rasul.